Pokos jelema boga murid Bahlul ngaranna Ahmad Bahlul. Aya murid ngaranna Sya'rani Kiai. Ngariung Sya'rani kade tah. Geus kawin sia. Can. Umur sauri sia. Kolot kula cek geus 30 leuwih. Can kawin keneh bae. Apa udaikeun? Udaikeun mah aya bae cekna. Lagi ngadalil kulo sakitoh lakitoh. Tiap anu ragag aya nu mulung. Nini urang embung aki-aki mah daekeun. Oh, pinter sih dasar murid aing cekna. Tadi sih can kawin. Nu mantak kula can kawin lain nu daekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodoh sia mondok bae di aing sia buka keyakinan tolol sia beuh ulah carekan antum mama goblok sia buka keyakinan emang sia nu mere dahar tuturkeun aing tuturkeun leumpang jeung nyana bari cekel leungeunna bari carekan sia mondok kebal-kebal teu boga keyakinan goblok meureun sia geus panggang cilina nyana aduh mah geus atuh geus tanya ye lu leumpang lu keur leumpang ya ceng kade di ka mana sia dagang gitu ka mana dagang ka pasar aya nu ngarizkian sia jeung ngarizkian pamajikan sa Allah kadeng itu sia geus berangkat kadang ente bener sekian teh geus leumpang deui aya nu mikul geus kolot Pak ade lah Bapak rek ka mana ngider sekian ieu dagang nu ngarizkian bapak jeung nu ngarizkian pamajikan sa Allah atuh urang mah ngan nyareat tungkol kadang ku jelis ya hah sekian geus Pak aya naon emang henteu ieu ngadidik budak ieu tolol ya Bahlul atuh yes berangkat deui aya we awewe nyuhun bibi ka dieu aya naon Bang Haji ka dieu bibi dek ka mana ye lah tuh bibi mah ieu dagang we cek nya kakong lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salaki sa Allah atuh kadenge kucil sia kadenge sia nglambat kawin goblok sia tilu opat hiji deui berarti leumpang aya nini leumpang nini nih ka dieu aya naon nih nini mah deuk ka imah incu sakieu teh aya naon atuh deuleu incu bae sakieu teh aya nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salaki sap Allah atuh kadenge ku cilik sia opat ta saksi ta kabeh ge Allah kabeh geus sia lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh wah ngalamun da si Saroni kieu bet aing sarua sapertama keyakinan mah mun aing ditanya ge anu ngarizkian ku Allah nya keur ngalamun kitu tah dasar wali ke Bahlul mah datang deui ngalamun sia ngalamun sia ya dagekeun ya sia nu ngarizkian Allah mun sia kawin tah lain sia nu ngarizkian pamajikan sia Allah keneh mereka ngalamun keneh bae nu ngarizkian sia Allah sia kawin tah nu ngarizkian pamajikan sia ge Allah nu mantak cak kolot baheula awewe teh mawa rezeki ulah hese Allah nu ngarizkian kawin sia keur ceknya aing ngalamun datang deui guru ampun di guru kuara jasa ceknya ya Allah ya Rabbi ya Karim takrara ya guys aing mah kaikos kitu mah kaharti ku aing nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah geus aing lamun uga pamajikan teh mawa rezeki lah kanu sugih aing kajeun nini ge kajeun aing ka nini ge nu penting sugih lah kabeh ngeunaheun datang deui goblok sia ngalamun aing kawin kanu sugih nyalindung di gelung sia cak urang Karawang ngebloon bogoh sia abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak ai kitu menyalindung di gelung ku bahala mun gelungna ragag ngagorolong sia bilu ngagorolong
Las sia ku ari mah. Dengekeun ku sia. Dengekeun ya. Saminggu ieu. Aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaranna Kiai Khalil. Nyana boga anak. Eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar. Geus, ku sia jadikeun ka ditu terus kawin ku sia. Ulah teu. Ya. Atuh pas 70 dinar. Eta teh emas sakira mangani aing teu boga. Alah, ya guru. Macam-macam sakira teh. Tapi guru masuk nyawan sekecap nyata baliknya na guys isukna anu ngagerokeun sarone sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil naon Bang nyaho je cenah bejana mendeuk ngawinkeun anakna ka sia lain masalahna naon atuh pas kawina sakitu aduh ira aya titah ka dituna isuk cek cenah teh guys aku mah isuk bae datang ka imah nyana terus depan magrib dah mandi salat terus isya salat langsung nyana mantes isya teh sare hudang lah jam 12 mandi wudu santri ngaran kiai atuh sia teh mobil sen kos itu langsung dia ada salat hajat mantes salat hajat nyana tadarru ka Gusti Allah aya babacaanana khusus kan mau dibacakeun. Moga Gusti direkam. Aya babacaanana khusus kan mau dibacakeun tah bacaan asli tah. Anu. Sirik cenah ka Gusti Allah dengan bacaan eta meunang ti guru Bahlul teh ya. Di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 langsung babacaan beres di luhur ragag kawan. Masya Allah terbukti kiana dicokot 70 dinar bener pas amat kunaon teu dileuwihan sih Masya Allah nyana teh ngaku diri aing mah teu aya naon aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna ku ari terbukti lain nang aing nang guru aing guys kumaha isukan bae geus mah lah begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka Imah Khalil berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah bener bae datang ka ditu ieu saroni muhun saya mah kieu dititah ka dieu teh mama geus kolot mama boga anak binten 2 nu hiji tetehna nu hiji adina nah ieu deukeut teh adina mah dekat tetehna mah ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna bae lain masalah teteh jeung adi cenah syaratna heula gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh teh kana eueun naon ieu mah ngan menta di mas kawinan 70 dinar mawan teu ka dieu awas sih cakena teh coba buktikan tah geus geus sila ka dieu sila coba gerokeun Kiai Bahlul supaya nyaksian ya sajian nyana mah barang datang ge selain assalamualaikum lain di Bahlul aing mah tita tadi ge deuk datang aing deuk nyaksian sia nikah aing deuleu di Lauhil Mahfuz kudu di mas kawinan 70 dinar aing moal kebel bakal balik ka negeri aing asli geus aing memeh sia memeh aing balik aing hayang neuleus sia heula kawin jeung hayang neuleus sia heula walimah aing hayang neuleus sia heula mawa pamajikan aing mah deuk balik ka negara aing asli langsung ditikahkeun disaksian ku Ki Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya nyana Kiai Syaroni teh eta wiridan meunang henteu diwiridi ai teu darurat ulah sakitu lamun darurat beunang dibikeun ka batur ulah wakajang batur sia bae heula samikiran batur sia ge kos kitu atuh kos kitu mah nah ieu beres walimah langsung kan diboking bawa ka ditu meunang 3 poe mawat Ki Bahlul eta teh waliullah mah kos kitu nyahoeun segala rupa
tak eta tah mere keyakinan dibuktikan heula aya nu liwat tah saha nu ngarizkian jeung pamajikan sia Allah kadenge ku sia urang kan didongengan kitu teh ku Ki Bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh ulah cang cahaya urang nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah ulah bingung-bingung ulah anak asanang urang geus urang boga bere pamajikan urang teu boga penta asana lobaan menta ya kajen ku kumaha asana lobaan menta ya kiai aya mah cenah nyurah kos kitu tuktur mah kula nu dagang kula nu nganapakahan salaki dibalik ieu mah nyana di luhur ai napakah kudu kula kecuali nyana di handap ah geus babari nu kos kitu ieu geus bae ge pasti ini peuting neng kakak di handap sebab neng lah iyalah nah istimewa urang mun carita dongeng wali-wali nyahoun segala rupana begitu ditanya mama emang eta kumaha ngadoa mama lain di lauhil mahfuz geus jelas geus kos kitu eta kumaha bisa kanyahoan tadi huwa akhizum binasiyatiha ndeu kumaha ge nang Allah urang kuari ti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun keyakinan pan tadi ge setelah wujud kidambongkeun 20 nu mustahilna kuari ningkatkeun keyakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asanyana geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae kadang-kadang panjang kadang-kadang pendek kuari geus bok kiai cenah geus setengah 11 ye leuwih teh atupan tadi ge huwa akhidum binasiyati ya sim protes bae ka aing nang Allah boloon tuh ieu urang carita wali mah kos kitu tah masyaallah nang Allah kabeh ge trek nah geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tek dek dikamanakeun mun lain dek dikasorgakeun teh sing yakin ngan ulah aju ngomong ya ahli surga ulah beunang ngan yakin we di jero hate aing mantak didatangkeun ka dieu ge dek dikasorgakeun ku Allah mantak dikamasjidkeun ge dek dikasorgakeun ja kafir mah moal musyrik mah moal munafik mah moal mantak daek ge urang musiar muludan dek dikasorgakeun ku Gusti Allah ngan ari ngomong ahli surga mah ulah beusi engke ditipek ya kitu kene anu haju embung ngaji embung salat embung syiar embung mabok zina dan nyana teh deuk dikanarakakeun ngan ari urang nuduh ahli neraka mah ulah sing adanya huwa akhizum binasiyatiha tinggal urang bersyukur urang dika majliskeun dika musolakeun dika maulidankeun tinggal bersyukur